warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalan aleur kamakam jalana sempit anu hadir manis nu ngawala salangan saeutik daun salam daun tales katinggal nu ngajawab salam geus leus asal ulah daun talesna ditutupan ku daun kentang sing goreng nu leles teh mikiran leles mikiran hutang nu leles mikiran hutang ya Allah geus teu kudu disebutkeun nu loba hutang geus nyawan dina kiceu teh geus kanyawan Apalan kan uga ada hutang. Ayuhal musyahiduna kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribados ngadoakeun ngawal salam mudah-mudahan hiji waktos tiasa kamakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ka Madinah. Amin. Utarik amina mudah-mudahan tiasa tawaf ngurilingan Ka'bah. Beli oleh-oleh di kota Jeddah. Amin. Selfie di Laut Merah. Amin. Balik di Mekah sing kabeli sawah. Amin. Balik di Mekah mudah-mudahan sing kabeli rumah anu megah. Amin. Mobil anu mewah. Amin. Mudah-mudahan Pak Lurah jeung Bu Lurah sing amanah. Amin. Ya Allah. Istiqomah. Amin. Nyaah. Menjalankeun pemerintahan aya dina koridor. Nah, kana koridor. Ari koridor teh lampu-lampu aturan. Kana koridor. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin. Amin. Al-Fatih lima ughliqa amin. Amin. Wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amin. Sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqan qadrihi wa bidarihi al-azim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha amin. Wa anfiyatil abdani wa shifaiha amin. Wa nuril absari wa riaiha amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Orang kompak, orang tarik, Jalan perawat. J2 tilu. Lawan kaleun mun panganan
Hiji dua tilu. Satu karunia adalah Pingsan. pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittaqala yata'ala iman ghufira lahu qabla an yakhtua. Qala Nabi aidan man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji kawan Allah anu parantos maparing nikmat ka urang sadayana. Puji nu janten pamanati ati urang santen ka zat Allah Rabbul Ijati. Puji nu janten pangkuar carita urang santen ka zat Allah Azza wa Jalla. Urang kuasa ngimpian urang. Segala terkenal. Rumah nikmat Islam saya menang buah kurang masuk susu kayaknya. Yang mending susu. Puji nu janten pamarti ati urang santen kazat Allah Rabbul Ijati. Puji nu janten pangluar carita urang santen kazat Allah Azza wa Jalla. Syukur anu maha luhur urang santen kazat Allah Rabbul Rabbul Ghafur, Rabbul Ghaf, Allah anu maha ngatur, anu ngikur, Allah anu maha ngatur, Allah anu maha tutur sajadah sanajan kajalma anu kufur, asal sarata bangka anu atur anu lima parantos kamasyhur. Mugi urang dilebatkeun kana surga anu maha luhur, ditebikeun tina siksa kubur, ditebikeun neraka anu mata paur. Mudah-mudahan bapak-bapak anu hadir ditebikeun kalakuan siga eyang pesan ngaribu Bujur. Tahilan salawat salam Allah curang limpahkeun panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana tata giti insan berbudi kanjeng Rasul anu sajati. Aku semua anu kembang tanjung rasaikal kembang mawar melati nu jadi panghias hati samoja menjadi kadeuh bulan dina tungtung dan daun anu nemplok hijau. Baginda Nabi lahir seungit alah batan kembang anu seungit endah, alah batan kembang anu endah ngaladinding sapanjang peting nyambunan sapanjang berang minal masyiq ilal maghrib negapkeun kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwari pamuka catur turian jadi jarami minangka ngababakti ngaulah sanes bade ngabdi pisani dari mah nikakeun ngelingan raga geganti payu nu leungit kalapak turutuh tu genah kaya pangais-aisan repot keur budak dagingnya ngabulan ka diri dineka mangun sira kabita rahmat Gusti pedah hadoan Gusti anu pitutur dina Al-Qur'an anaking jimat awaking omat kadeh hidup kumelenan di alam dunia sing bisa ngalaksanakeun dua perkara salian iman jeung amal soleh. Hiji tawasobil haq, dua tawasobisof. Hiji tawasobil haq, dua tawasobisof. Sing bisa saling nganasihatan dina kebenaran, sing bisa nganasihatan dina kasobaran dina panah dunia anu panah dan akhirat anu abadi. Kempel di Masjid Nur Rahman jaga sini kempel deui di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kupi pada sedih hormat pangarsa Ustaz ajengan Ustaz Dedek sang Bapak Ketua DKM sareng Pak Haji sadayana pupuh lembur Ibu RT RW aya Bu Lurah
Kemudian bebas, kemaksiatan, bebas, kemungkaran, bebas, perzinahan, bebas, bang emok, bebas, usul bang emok ini. usum, Sugante kecil di bukul usul deh ya. Merdeka. Kosong katanya dina golodok, dina buruan ya Allah. Ibu beri bagi cenah. Satu berjadi senang. Angkat pandanganna. Mengingatkan pada semua warganya, pokoknya Bang Emo, tutup, hentikan, basmi, Bang Emo, ratas, basmi, hentikan, Bang Emo, hentikan, solawatan, jalan-jalan, hentikan, Bang Emo, hentikan, solawatan, jalan terus, pengajian, jalan terus, alkohol, jalan lagi, alkohol lagi kan ya kami gampang alkohol, no, alkohol, no, alkohol, no, saya betul, no, alkohol, no, saya betul, yes, nutrisari, yes, intisari, yes, alkohol, yeah, no, saya betul, yes, jablay, yes, jabla yes, jablay mana, jablay, yes, jablay, no, janda. no, yes, Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pinaung Nabi dina kitab Duratun Nasihin ra'aitu lailatal mi'raj nahar. oh semangat, Ditingali ku bagina Nabi nuju nalika anjeunna mi'raj naik ka Sidratul Muntaha. Aya walungan, aya naon cenah? walungan, Aya naon cenah? walungan, Walungan eta teh leuwih bodas tiniman susu, leuwih amis tiniman madu, leuwih sejuk tiniman es. Naros ka malaikat Jibril, kaos saha ieu teh malaikat Jibril meuli endah, ieu kumaha meuli endah. Sintain meuli endah, dah, meuli endah. dah, Endah, dipakai endah. Ari endah pribadi endah. Mama, endah, bahasa yang balik. Meuli endah. Kamu saha dari malaikat Jibril? Liman yusolli alaika fi rojaba. Anu sholawat kasalira dina sasi. roja, Alhamdulillahirabbil amin, maka kudunya itu urang teh sholawat. Kudunya teh naon cenah? sholawat, Ulah eureun sholawat. Ulah eureun. sholawat, Ulah eureun Sholawat. Ulah eureun. sholawat, Kudu di masjid, sholawat, kudu di bumi, sholawat, bari ka pasar, sholawat, bari ka dia, sholawat, loba utang, sholawat, payah. Loba utang mah payah lagi sholawat. Eta gamis teh bal semua. Ya sholat tuh, salam, lain ku eta. Kudu dibayar. Tapi mudah-mudahan berkah sholawat sing launasukan sadaya. amin, Mari amin. rasa, Allahumma sholli wa sallim wa barik. alaih, Siap sholawat adalah siap. ya, Jam dulu. Mana jam teh? tapul Siap. lima, Kene. tapi eta mah ngaco, ngaco, Allahu Akbar. Awon atau Berani awon? kirim pada pagi hari. Masih sakit halus itu. Halus itu yang. matrena serep, Wah, wasoli wasoli kembali. alaih, Siap sholawatan. siap, Siap sholawatan. siap, Erek biasa luar biasa. luar biasa, Biasa luar biasa. luar biasa, Asik
barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semangat. Bapak saya barik. Biasa luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Shalla alaika Allahu ya adnani al-Mustafa ya safaka rahmani alhamdulillahilladzi a'tani ya Rasulullah. Kemana ayo? Biasa. Iya. Innal habibal Mustafa dzurafatil wa dhuwafa wa dhikru bil shifa idza tamada bilillah. Itu biasa. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ini panggilan asli. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Haredan. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Abdi sakali ibu sakali siap. Salatullah terus salamullah itu maksud aku lain turutan. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala toha Bapak sadayana. Salatullah
Nabi saya sente baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ibu sehat sadayana? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat panjang usia. Amin. Amin. Dina ieu waktos pribados alhamdulillah tiasa silaturahmi ka desa Cibeusih, Bojongeureun. dusun Bojong Bojongeureun. eureun Yang teureun balalageun. eureun balalageun eureun pangaosan eureun sholawatan eureun Amin. ya Amin ya Allah. Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan berkah kanggo sadayana. Amin ya Allah. Ibu dina ieu saha insyaallah walaupun sebentar dan sedikit yang disampaikan pada prinsipnya bahwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa, yang luar Biasa. disebutnya itu adalah mukjizat, disebutnya adalah Mukjizat. kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang peristiwa yang luar Biasa. Peristiwa yang luar biasa itu sedikitnya ada 5 yang Allah berikan kepada makhluknya yang namanya manusia. Yang pertama adalah mukjizat. Yang pertama adalah Mukjizat. mukjizat. Mukjizat adalah diberikan kepada mereka nabi dan rasul, kepada mereka yang dipilih oleh Allah untuk apa? Biar bisa memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui tangan nabi dan rasulnya. Banyak keutamaannya, banyak peristiwanya. Sebut saja kita mungkin ketahui Nabi Musa mengetukkan tongkatnya, lalu kemudian menjelma menjadi ular yang memakan ular-ular yang kecil ketika itu sedang berkumpul musuhnya itu Firaun dan babaturannya. Kemudian Abdul Iman Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tapi api itu tak panas dan didinginkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya, terutama yang terjadi adalah Abdul Iman peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngobrolkeun peristiwa anu luar biasa teh aya sabaraha Mama. nuka hiji mukjizat, nuka hiji Mukjizat. nuka hiji Mukjizat. tadi tos diunakeun nuka dua irhas, nuka dua Ikhlas. nuka dua Ikhlas. naon Pak Ustaz irhas teh kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada bayi yang masih kecil, bayi yang masih kecil yang suatu saat kelak bayi tersebut akan menjadi nabi dan rasul. Sebut saja Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara, walaupun bayi bisa berbicara, ataupun kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhasnya Allah perlihatkan, irhasnya Allah perlihatkan. Seperti kumaha Pak Ustaz, irhas baginda Nabi, urang sok dinalung dan gininya Siti Aminah Nisa Urwatos Baparna Macakur Ningga Cahya Unpur Ibu Minahur Mancur. Leres itu Siti Aminah Nisaur harta wakos baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain kalamunya borosot ngepracaan borosot Memperacaan. borosot Memperacaan. beda jeung urang Cibeusih borosot aliran Poek. borosot Poek. poek astagfirullah lembut caan baginda Nabi mah menggetarkan aras harta maaf ada kelompok kerajaan yang runtuh karena mungkin rakyat tersebut menyembah berhala. Kaum majusi yang menyembah api, apinya jadi padam karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babar kaya kotoran otos jadi nyepita soja atos nyipatan sarta harum sesentan. Terus itu baginda Nabi mah ya Allah orok teh ya Allah tos kenging nyepita lahir teh harum sesengi beda jeung urang Cibeusih
Oleh karena dia tos tiasa napa sieun teh tengah kauhur. Itu bagian Nabi. Pada tiap orang Cileunyi, tiap orang Cileunyi. Anu boroyok. Kumaha pacaran? Orang Cileunyi tadi. Bayi gede. Ya Allah, Yuswa 5 bulan tos tiasa angkatan. Yuswa Nabi 8 bulan tos capetan sasahuran. Yuswa 5 sasi tos tiasa angkat mata baginda Nabi mah ya Allah. Ayo mah kadang-kadang satahun tiasa kata ya Allah guru berarti goreng adian kada cenah. Atau Nabi punten bisa nyabdi leuwur pasisian ieu mah upami teu acan tiasa mapa eta urang teh sok dicana disungkeun doa eta ka urang ka kayu Bapak anu nuju tos datang. Bapak mangdoakeun urang kali abdi teu acan tiasa mapa tos saton teh mangkat didoakeun teh bismillahirrahmanirrahim ya Allah senantiasa mapa urang teh dibiasa di kasih turun teh barokah alhamdulillah tiasa mapa insyaallah. Yuswa 8 bulan tos capetan sasahuran tos tiasa nyarios capetan ibu Yuswa 8 bulan sa baginda Nabi Muhammad bedanya urang Cileunyi bedanya urang Cibesi rek kumaha teu capetan urang mah kolot teh sok dicarial-carial ka budak parah terus kitu isu-isu dipoyankeun kieu-kieu putra caka anak caka cadel matak naon putra mama putra bapak matak naon kitu atuh sok cadel datang tetangga ieu teh anak Aki kabe apa teu dina teu akina teu induna teu bapana teu sarua dina pasakeun bangsa pokoknya eta geuning ieu anak mun bisa ngomong itu leh anak sih anak lajang, anak luar biasa kamu kali. Maksudnya salah Tuh orang ya Allah, udah detik kurang mah.
cadel biasa berasa bukan gelis gitu ya ulah cadel puji cadel hiji dua irhas eta dua tilu karomah naon cenah karomah pausana karomah mani pasikeun kaja-kaja terpilih nyaeta waliullah kekasih Allah punten pangkat Nabi Rasul mah moal biasa moal hontal urang da mana baginda Nabi Rasulullah Muhammad mah khataman Nabi penutup semua nabi. Jadi punten biji beusi ampun aya ngaku nabi tong percaya. Wah, baledog we. Baledog tong percaya. Ngaku di Bogor mau sade ngaku nabi di Garut aya ngaku nabi ya Allah aya nabi ke badminton. Leuleus jeung koko kali swet ya Allah nahan kitunya jelema mah pelingkup teh seueur tuh. Awas hati-hati banyak yang mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku dia menjelma malaikat ya Allah. Kata punten pang perkasa-perkasana pang rongkah-rongkahna polisi Indonesia bisa lewat malaikat. Terus lihat bukan malaikat, itu malaikat ditewak pakai polisi. Hapus halus ke polisi teror malaikat. Allah Rasulullah SAW. Nah, karomah diberikan kepada siapa? Mereka terpilih waliullah. Yang jadi patokan kita nabi mah moal biasa kaontang tapi waliullah mah biasa puja kurang sama kurang biasa margina naon sabda keterangan al-karomatu al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Al-istiqomah teh langkung sae dinimal 1000 karomah. Hiji karomah teh dikasihkeun ka wali nya hiji karomah teh dipasihna sa hiji wali. Lamun jalmi istiqomah we bakal dipasihkeun ka anjeunna 1000 kamuliaan. Kusaha eta teh puja-puja anu istiqomah. Ibu ngaos ka masjid tiap dinten Sabtu pada asar. Tak ibu istiqomah abdi mah pokona mah moal ka mana tiap dinten Sabtu pada asar. Erek ka jatos, erek ka mana abdi mah moal ka goda. Pokona mari ka Masjidul Rahman bade tolabul. Istiqomah we. Adapun nantinya yang menilai adalah Allah bukan manusia. Ketika kita semua memang tak dikenal mungkin di dunia, tapi di aras Allah terkenal karena keistiqomahannya. Maka istiqomah yang paling penting ini. Ibu sih ngerasa cari sartos jadi pangaosanya. Sanajan loba goda buka pangaos abi ngarti bisa. Ya Allah, rajin ibu paling sayang 2 jamnya. Ya Allah, ngarti abi ke kalau loba goda eta teh. Rek angkat ka pangaosan, punjaan terjadi. Da setan teh pun kan aya senjata teh tilu sabaraha? Nu kahiji batu. Naon cenah? Batu. Lamun katingali dasar mata buku dohirnya, katingal dohir, kan aurkeun batu teh. Ibu-ibu ini urang pangaosan ka Masjidul Rahman. Insyaallah penceramahna Ustaz Dedi Nugraha. Siap ibu teh di kamari, siap-siap. Tuh beres hujan. Jadi, baik kan semua hujan kami baik. Astagfirullah. Ibu teh istiqomah ya Allah, abi mah rek hujan, rek panas, rek kumaha ge insyaallah istiqomah. Amin. Ka masjid. Abi yakin ibu geus persiapan dandan ngageulis ya Allah. Geus mandi teh ibu teh ya Allah diandu keneh. Biasa teh kuliah ya gitu we atuh satu lah. Kapertikeun Katinggal seksi, pilih katinggal seksi. Amin. Jantok itu atuh. ya, betul.
tawakkaltu. Bismillahirrahmanirrahim. Akad kapan wasan teh? Cari di masjid teh. Nu di hareup aya, nu tengah-tengah aya. Anu teu mosa di mari tukang baringan teh. Lu aya kali nu jalan teh. Jangan naon alhamdulillah geus hadi di ngawasan. Da punten Allah mah teu ningal pinterna. Allah mah teu ningal kiasana, tapi anu ditinggal teh ngarekahkeun sampean ka majelis. Majelis ieu. Man taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtuwa mangga. Man taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtuwa. Anu lempang erek ngaji maka dihampura samemeh lempang ku Gusti. Amin. Ayo kita set dibawi buruan masing-masing teh ku Allah teh tos dihampura amin. Amin. Tos dihampura ku Allah amin. Amin. Tos kitu teh mun kana ku dohir malaikat Jibril ngepakeun sayapna ridho ditumpakan ku ibu-ibu. Ibu kapan ngawasan teh ya Allah calik sama doski alhamdulillahirabbil Alamin. setan teureun ibu tos calik ngawasan setan teh menilu nunutur ibu calik di dieu nilu setan ge nuka hiji patuh nuka hiji Patuh. nuka hiji Patuh. anu kadua senjata anu kadua naon cenah naon cenah haralai Ngarelep. Amit. Untung kasep. Sip. Mun goreng amit-amit aslina. oh itu yang penting kalau banyak ada orang sombingan oh jangan orang sosial dengan ibu tak tinggal di Jumatanmu ya Allah ayo setan teh pas begitu ayo hadirun ittaqullah belum potong kesel belum ya Rabbana ya Karim setan deureun ya Allah ngaburkeun penyakit apa penyakit kadua senjata kadua nyata naon kapunten geus nyaho Sabtu sore ke pengajian dia teh disusu pada kampung jeung harja mau aya waktu tono tahun hadir teh kita ieu ngirum kopi satermos wah korek panjeul kita naon cenah Pak Ustaz panggil anu mencrong ka ulama supaya urang naon ka keutamaan jami anu mencrong ka ulam kaus kudu dipangamo maka eta teh kautamana khairun min faros min alfi farosin tasodaqta fi sabilillah lebih baik daripada mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Amin. Kuda terganggu saya kuda imah 1000 kuda di jalan naon teh mencerong Ustaz sok mencerong ka dieu bulan-bulan bulan-bulan selalu menatap diriku ya udah mana selain menatap aku udah orang kan ceramah akhirnya tapi ulah misalkan isuk ibu teh kalimah apa nggak saya nanti assalamualaikum ibu dengar balik mencerong kau lain itu Wajib ya salat. saling kuda ngaji setiap dia masuk teh isuk ya Allah yang sudah kau saling kuda oh sepede yang mencerong pada KM yang mencerong pada KM kayak gitu ternaos kampus ieu mencerong teh kalah teh khairun min alfi farosin tasodaq tapi sabilillah nah kita kantor kalau hadis aya ya mencerong ulama Ustaz. maka tong buat tong Tok cileng, tok tulang
Hadir tongkol nama. Ieu eta. Sok amlong ah. Nu kahiji batu, nu kahiji Batu. nu kadua Labu. nu katilu ibu. Paku. Utak itu kujuna. Cangkeung. Jadi cangkeng. Ya opa kan bikin tanya. Jos. Sangkalan wanta soyo makan mungkin. Agama nanti malam nabi atas sabar lupa Pindah deui. Jos deui. Apa sih? Aja kurang kampura beli itu. Sisir. Encok ya orang. Balas itu dia. Karasa. Encok. Karasa. Dari cangkeng. Karasa. Migrain. Karasa. Dari sirah. Karasa. Sisiremen. Karasa. Obang utang. Karasa. Bayar. Oh, saya kembali. Alai. Oh, saya kembali. Alai. Ya Allah, ya Rabbana ya Karimnya. Paku nu katilu eta paku anu Katilu. terakhir lamun eta teu mencong ieu teh ya. Cek Pak Ustaz di lamun eta mencong. mah pokona mah siap. Tos itu ngaleut cari sate anu mos. Mencong Pak Ustaz hoyong pasare kuda di jalan Allah mencong kieu. Rek sasa oge pokona dipencong. Pencrong. Kiri gua mah tong sok pilih-pilih ustaz. Ah moal. Dulu saya lama rame. Aslina. Aslina. Kau sakit rame emang sakit pelawak. Kuno. Halo, Akbar. Ulah pilih-pilih us. Kudu kaprau we kos kali pahala eta. Aslina leres. Masana. Tunu ah itu ya mah. Kita fokus ke tunu. Kau terus terang bener. Baik jujur berani terus terang. Serius teuing mah tunu. Lama serius kembali. Hai. Ya Allah ya Rabbana ya Karim menika josan. Amun kuat kene. Ojo. Tapi sultan kan ada berarti. Terus dia orang ini motor apa jaga tadi. Salah kita ada beda. Yang tamu tenang di belakang Susan. Ayo haro yang dia datang ke Susan. Astagfirullah. Adim. Astagfirullah. Ayo kita lihat ya. Aya. Terus terang itu ya Allah. Gitu ya Allah. Maka punten bisa. Sing resep kapangaosan, sing resep kapan ngaji. Kemudian. Kuluman bil ghairi ilmi ya Allah malumat udah tunatuk malu sing saja mana punten ibadah teu make Ilmu. dina kitab Jumat keterangan mengungkapkan mun teu make ilmu ibadah marudakun latuk balu ditolak teu ditolak mau diterima. Tapi upami ibu abi mah can sampurna salat yang memasak alif-alifan can sampurna ngaos Fatihah mah aya kado ka dieu. Nawas Quran kadang-kadang atau kene kita siga baheula nawas Quran teh ya Allah bari dina dongkeun ka mata jazahu dan Sasano. sasyaso alhamdulillah dijawab di patah ini dulu di naon di patah dijawab
Mini di PS di doa. Benar mah kalau diurutna. Artinya peningkatan dalam amalia sholat. Apa itu? Sholat. Lagi. Yuk ngajam di ayeuna sholat awal waktu. Durcong sholat awal waktu. Durcong. Beduk kita pol. Langsung cong. Eta we hikmah nama. Dari mungkin ilmu serinya orang teh leres tadi sahur Pak Ustadznya kadang-kadang orang mah baroh geus bubar ditanya aku salah teteh jeung ibu geus di mana mama geus di mana geus di pangaosan Kinurah mah aya apa atuh teh apa naon ngabahas mah deui kaulah kitu minimum aya bicara ayeuna salat awal waktu naon cenah sekali deui Sholat awal waktu. ulah kadang musina tong ikatan cinta sok di akhir urang mah Allahu Akbar akhir Allahu Akbar nyai gereja naon beriklannya kaulah itu pokoknya mah begitu adzan berkumandang langsung amalkan insyaallah. Karena apa Bu? Sholat itu adalah amalan yang nanti akan ditanya oleh Allah sebelum amal-amal yang lainnya. Sudah kita tahu semua. Sebelum Allah tanyakan sedekah, sebelum Allah tanyakan haji umrohnya, sebelum Allah tanyakan tentang amal yang ibadahnya, Allah tanyakan dulu tentang sholatnya. Ketika sholatnya baik, amalan yang lain tidak akan ditanya. Karena apa? Yakin sholatnya bagus akan berpengaruh pada amal-amal yang lainnya. Disebut nanti tanha al-fasyai wal munkar. Pasti itu teh. Kunaon Pak Ustadznya ya Allah, sholat mah sholat, ngomongkeun batu di keulieu. Sholat mah sholat, ningali tetangga mah bangun panas dina kotak teh. Langsung Sholat mah sholat, ya Allah, kadang-kadang mah seueur urang teh sok manyungkan gadan caloge leres kitu. Hadrotul kemih modern berarti sholat urang can bener. Sholat urang belum hudurul qalbi, belum menghadirkan hatinya. Karena yang Allah pilih dia hudurul qalbi, yang hadir hatinya. Tinggal bertanya ketika sholat itu apakah banyak malaweun atau banyak ingatnya. Ya Allah, ya kunci di mana ini ya? Udah di mananya? Nah, pikap ya Allah, neangan kunci kapangi ke sholat. Terus gitu. Baik sholat kita, rajaman tiap tahun mulu dan tiap tahun. Yuk sholat awal waktu. Biar apa? Biar kita termasuk orang-orang yang ketika ditanya akan lolos dan selamat. Amin ya Allah. Untuk apa lagi Pak Ustaz sholat? Untuk menjawab dengan mudah pertanyaan munkar dan nakir. Jadi pertanyaan munkar dan nakir kalian di apa kalarti ayeuna? Manho buka neng tanya nabi selama kita tanya di kubur bae tanya mama rek pertanyaan di ayeuna. Mama manho buka Allah. Mama minta Nabi Muhammad. Man kiblat buka apa? Man buka muslimah. Bukan seperti itu. Yang nanti akan mudah menjawab pertanyaan itulah orang-orang yang istiqomah melaksanakan amal yang sholat. Orang yang sholatnya sempurna
bukankah ketika sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian mau rukuk Allahu Akbar, banyak kata-kata yang kita mau bawa Allahu Akbar. Siapakah Tuhanmu? Allahu Akbar. Wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Bukankah ketika sholat kita bersolawat salam Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian sesudah Allah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika dia ditanya wa man nabiyuka, saha nabi hadir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad adalah nabiku. Wa man qiblatuka, tentu saja orang yang sholat menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kiblat adalah Ka'bah. Ustaz hari pekan itu yang arahnya kali itu ke kota Mekah, Masjidil Haram, mendekat ayat Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Orang yang maaf jarang sholat, tidak pernah melakukan sholat, tak akan mudah dan sulit untuk menjawabkan Nabi pertanyaan kepada Nabi. Nah, terakhir waman apakah peganganmu? Bukankah Al-Quran suka kita baca di Fatihah dan surah-surah yang mungkin kita baca? Terakhir waman ikhwanuka, saha dulu anjir. Ini spesial kepada mereka-mereka yang suka melaksanakan sholat berjamaah. Hampura, bisa hampura, bisa hampura, hampura. Karena sholat berjamaah maka rese. Karena sholat kamaji maka rese. Waman ikhwanuka, sadu anjir. Ini kiranya dan tak pernah sholat berjamaah dia mah. Ketika suka sholat berjamaah, waman ikhwanuka, muslim wal muslimah, mukmin wal mukmin. Orang sok sholat berjamaah di masjid. Pak Ustaz imamna, orang imam atau makmumna, bagus saja di imam, orang makmumna. Orang yang suka sholat berjamaah akan dipermudah ketika ditanya waman ikhwanuka, saha dulu aja, muslim muslimat, mukmin mukminat. Mukmin dulu Nabi menjamin iman. Lalu ke mana? Sok jami ke pengawasan, sok jami ke mana? Karena di sholat berjamaah. Hari ibu kumaha? Ibu sudah ibu kumaha? Ibu pun sama. Ketika suami berangkat ke masjid, sama di rumah pun sholat. Kalau punya perempuan, maka neng, ayo di mama jadi imamna, neng sok jantan makmumna. Seperti itu. Akhirnya nanti orang-orang yang suka berjamaah, baik di rumah untuk perempuan, yang laki-laki di masjid, akan dapat keutamaan mudah dan lancar menjawab pertanyaan kepada Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah. Oh, 40 menit. Lewat 40 menit Isya. Wah, ini kan mulai kalau jam. Wah, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mengawali saja silaturahmi mungkin sore ini. Insya Allah intinya berkah memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi. Yuk sholat awal waktu, sholat awal waktu, sholat awal waktu, sholat awal waktu. Bereskan sholat kurang, Allah bakal ngabereskan kehidupan kurang. Jangan berharap paling beres dalam kehidupan kalau kita tidak membereskan sholat kita. Sholat awal waktu, minta kepada Allah, ya Allah bereskanlah urusan hidupku. Insya Allah Allah akan membereskannya. Amin ya Allah. Amin. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah pertemuan ini pertemuan yang barokah, pertemuan yang manfaat. Apabila ada kesalahan kehilapan yang mungkin ada terbesit dalam pertemuan ini, semoga Kau ampuni. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam kebaikan. Ya Allah, istiqomahkan kami di bulan Rajab. Ya Allah, istiqomah kami dalam kebaikan. Istiqomahkan kami dalam maksud. Amin ya Allah. Astagfirullah. Rabbi
يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواء